Nasib percintaan jelma beda-beda. Aya nu bobogohan lila tapi ujungna pisah jadi ending caritana. Aya nu karek saminggu kenalna, ayeuna alhamdulillah geus boga budak dua. Aya nu kekehayang tapi teu direstuan ku kolotna. Aya oge nu nyekilan terus tapi akhirnya jadi kukulutus karena nu disekilna embung aya status. Aya oge anu haben nyekilan tapi teu jadian-jadian padahal geus bebeakan. Ieu nu paling tragis karena caritana paling miris, mikeun waktu, duit jeung tanaga nepi ka habis karena yakin cintana berakhir manis, tapi kanyataanna cintana eleh kunu gaduh Toyota Yaris.